Dodo, do, Teh, ayo kilo moal. ke mana teh? Ayo orang bebersih itu di Pilano di dulu teh di itu. Oh di situ. Ayo. Ayo. Gimana ku? Geus aralus kieu ya parenya, Gusti meni kararoneng sabarareuka. Heeh, eta mah di Hong Kong can pernah nempo pare kos kieu da. Gusti ieu meni tuh kali Mila tuh. Ya Allah Mila punten. Banget ya Mila. Mila. Gusti. Dodo, tulungan eta tuh sama meni teman-teman. Belakang ijang geus sekarang banget Gusti ieu mah kedeung ge bisa dipakai ieu nyambel ieu mah jiga nyambel tarasi ngeunah nya. Pakai tomat. Mah pepelakan ijah mah meni aralus kieu meni hararejo. Ja. Naon Mila? Naon ja? Iya, orang keur melakan naon nyiraman pepelakan naon Mila? Teh di imah teh eueuh teh Santi. Bararunak mana di imah? Emang kamarana eta teh Santi jeung? Eueuh teh Santi cenah neangan Aucup teh balik ngojek. Oh, cuma teh balik-baliknya. Ka mana sih eta nyungsepna eta jelema teh nya? Ini balik-balik. Ayo aja turang bobo kawin deui jeung nu lain. Bosen teh atuh dage di imah bararunak aing hayang ka mana ulin teh. Makana ka dieu nyamper ka Ijah. Heeh. Urang kan angke kedeung dek ieu beberes di LNI mah pila dulur urang. Ke jeung urang ka ditu yuk. Ayo. Ke jeung si Dodo urang ka ditu. Urang hayang apal coba. Ke urang beberes ke mari bari ulin ngareunaan tempatna Mila. Ya ayo atuh daripada di dieu sararum. Oh nya kedeung nya urang nyiraman ieu heula kedeung nya. Ayo. Daguannya. Heeh. Cengek teh can baruhan keneh geuning Ijah disiraman weh. Eta geus parantilan ieu meni geus sing ieu. Sing sing rajin di dicoba. Tuh ngarah ieu ngarah salah. Ayo bari nungguan si Dodo, tadi mah ngomong cenah tek bupa. Emang si Dodo gerek ngilu ka ditu. Goreng patut eta teh budak di kamana meureun. Emang eueuh si Dodo di dieu. Dodo. Do. Teh, Ayo kilo eta moal. ke mana teh? Ayo orang bebersih itu di Pilano di dulu teh di ditu. Oh di situ. Ayo. Ayo. Teh Mila ngilo. Ngilu atuh. Bete teh dage do. Siapa Ngilu teh. Mending geus ieu nya. Ayo teh ngilo yuk. Ayo bareng. Golongan Beger Iya oge. bogo. Dodo kang Teh Mila. Naon? Jelema teh paprong maneh parorogo. Nya teh. Teh soalna ya emang sih si Dodo belum tapi orang inget ka mantan orang sebagian. Mirip emang. Mirip banget. Oh, kusi berarti mantan mana kos nu gelo. Nyante maksudna teh ari kalakuan mah teh kos kitu. Adi Ijah mah kos nu gelo tingali. Ya bisa meureunan ke mah Ya oke direnovasi ke mana nya. Ayo kan itu ka bengkel. Ayo teh. Ayo tuh ya. Bisa kabur. Geus aralus kieu ya parenya Gusti meni kararoneng sabarareuka. Heeh, eta mah di Hong Kong can pernah nempo pare kos kieu da. Gusti ieu meni pararanjang kieu pare teh nya Gusti, meni alus banget. Galbe paranjang, heeh. Pare haji sate ngaranna teh nya meni aralus banget. Gusti Ijah ka Ieu pare mana? meni ngarandel banget nya, ieu pare haji sasi ya. Haji sate ngaranna teh nya. Ya Allah meni kararoneng kieu ieu pare. Ih, mana nak? Aing ke kado lungsung. Sok padungan jorong. Si Dodo mah atel-atel ini budak-budak oge ka ningali randa teh. Kemnya tuh jakeun bae. Kemila randa meni segala yang pada gencet-gencet. Wios kana naon atuh Jah? Milah ya tuh, meni alusnya pilana ieu pila dulur urang pilah tuh bisi babaturan maneh kayak aya acara tuh. Dia weh, murah da nyewa lagi heeh.
Tuh tinggal di indah banget kan ya. Mila dodo tinggal di ada indahnya di hukum eueuh nu model kieu teh nya. Tuh tinggal tuh sawah keuning ge di aritan Pararanen. Tuh kadi Mila tuh. Ya Allah Mila punten. Tuh ka banget ya Mila. Mila. Gus. Dodo tolong ada teh sama meni teman-teman teh ai mendingan dulungsung. Loba atuh segala aing mah loba apa molah teh bener hirup tehnya. Aduh ya Allah. Atuh ieu teh sagala aduh Gusti. Teh lecet atuh jero. Iya salopurang jakung teuing Mila. Terus segala tuh udah gerek ka tempat kawas kieu gerek bebersih pakai selop segala. Oh iya urang asup Mila ah. Urang beberes heula. Geus leumpang sugan aya cai di jeronya. Heeh aya mah deh. Ayo Dodo Mila. Dodo. Iya bersih tinggal di barala kieu itu. Man sih di mana nu rek Tuh Dodo mana bisa dikukuleran di luhur. Mil. Ya diukulanya Milanya. Ya, iya. Urang ganti baju heula teh kieu. Bisi kalok. Minum ya. Dodo ragrag. Mila urang dek bebersih. Astagfirullahaladzim ija bajuna eta teh salah maneh. Hareudang cuaca panas kieu pan bae ah. Bersih mau pacu. Oh urang dek koredan itu bari nyapu. Ya awewe mau pacu. Oh jekeun bae atuh Mila. Urang di baralaki urang dek koredan. Mana teh sapuna aya teh Dek sapuna. bantuan emang maneh. Ya Allah ya Rob. Tuh sapuna di ditu urang iya ah. Urang dek kored ah. Hotel sapunanya. Ih si Ija eta pagawean mawa pacul baju kawas kitu asal. Hareudang Mila hareudang itu ah busum. Hareudang Busum halodo. liwat di pinggir jalan. Oh jelema ieu. Tuh maneh tuh anu nang ieu tadi Iya tah. tadi nang ngoredan kan. Ini nyapuanana. Heeh. Tah eta tah. Oh Gusti ieu tanggal caum nih segala lade kieu nya. Nu gede. Naon gede. Tanggal caum ih Gusti cengek halus. Eta tah Mila trik mantu sapuan. Heeh, sok we koredan nu geus di koredan ke urang di sapuan ya. Aduh Mila, Ya, si aing Dodo di kan hareudang kare pisan meureun Mila. Hah? Hareudang. Astagfirullahaladzim. Mila Ya poho. Allah, eta naon Poho, astagfirullahaladzim. geus buru asal bantuan mah ah. Nya sanajan jeung awewe ge ulah kitu atuh. Isi. Hareudang pisan Mila, ieu cuaca teh nya meuni hujan-hujan acan nih kumaha sih. Eta geus kaos kitu mah harudang keneh komo kaos urang meureunnan make kaos kieu. Heeh, ieu sendal aing Mila aduh Gusti. Oh, cai teu. Aya tuh di keran cai mah. Oke lah. Heeh. Mun geus beres ngaredanana. Kedeung urang kita nyokot ieu heula nya. Geuning ieu nya aing Ya. Geus can nyiramna aja. Aralus boga papelakan teh nya. Ih. Ini hararejo. Ieu cengekna tuh geus kerembangan geuning. Heeh. Parentilan. Kade eta tong dialaan. Ih, sanu ngalahan Ija. Tong dipetikan. Tuh itu mana atuh bantuan itu coba tempuan terong, coba itu terong. Terong aya Ieu teh, terong. coba. Aya anu geus buahan gitu terong. Heeh. Anu meujeunna teu. Ini terongna karieu karo neng ieu mah jiga terong peuheur geuning Ija. Coba deh gorogot kumaha Mila? Ih, iya. Kira aku ngagorogotan terong. Gusti nya Tapi ini juga mun dipencok ngeunah Ija. Heeh. Halus, geus aya tarongan tah. Nih halodo wae ieu teh nya. Ampun. Duh Gusti murag di eta tangkal. Oh. Gusti, Ija. Mila. Emang orang teh Ampura Mila, sangaja. Eta sangaja Mila. Ya Allah Gusti, Mila ampura. Ampura. Siapa ngaja meureun yang nyiram aing. Ampura teh sangaja. Ampura Mila urang dikiraman iya. Allah. Iya mancret-mancret iya. Aduh ngomong-ngomong si Dodo eueuh ka dieu ngabantuan. Tare sugan di luhur ya. Kurang. Daripada ngarewong teh bener budak teh mah. Ini bararatu ieu coba Budak teh mungkin lain membantu, malah ngadaharan taneuh Mila. Cabe urang mah geus pusing. Kan eta sakalinya pernah diajak ka kebon. Eta buah cabe batur cengek beak eta ku si Dodo. Di daharan eta cengek batur. Kira ku teuing tapi ka cengek-cengek. Maneh mah teu nyahun nya. Adi urang mah memang ieu banget, boloon banget Mila. Oh iya modar geuning Mila. Atuh tong digencet eta nyeri. Gitu kan mencret deui Mila. Matak urang mah Mila daripada adi urang kita ieu babantu ieu nyiraman ka jenting tah sare ku urang mah.
kayak orang dicarekan ku dulur orang iya ka dieu titah beberes Inya sugan we Ngadon atuh ieu mah cengek bisa nage. bener meureun atuh ija. ludes ku si Udah. Dodo dikeletukan. Masa si Dodo mah tempo bibirna oge naon. Jarading eta mah kalau ada haranan cengek. Asal dapat cengek mah dikeletukan. Tapi ija ngomong-ngomong lamun di dangdangna buat yang kaset ija si Dodo. Oh, maneh naksir ka si Dodo. Iya henteu maksudna teh nya piraku teuing rek kaos kitu wae si Dodo bisa meureunan jadi kaset Gusti, meureun ija. Gusti, ieu cengek. Oh, gini ieu teh cek teh mararudul kieu eta buana. Astagfirullahaladzim eta bujur ija. Ih, Atem mana po Mila? itu tuh. Ih, Itu cengek. Astagfirullahaladzim. Itu Era ku batu Keun, ku mana usah- liwat. oh saya tuh cengek Iya, marurag iya. maksudnya lebar. Itu Gusti teh. Astagfirullahaladzim. Ih, Mila mana mah heueuy ih. Oh, ih. Lah itu cengek mah Kamari. lebar Mila. Tuh, marurag ieu mah. Kayak gampang di pulungan Ku meureun. angin sigana mah heueuh. Sebelum dia bae. Hampura. Ngahajakeun bener Atuh sih, mana Ija, harapan mah, coba urang. semprot planet, Entah Mila. yang geus mandi. Bener sebel mana mah enggak ganggu wae sebel bener sebel. Sebel wae eta disiram aja urang Ah, katanya. ngam kan itu. Si Ija mah ngahajakeun banget nyiraman Asuh urang mana teh. ngahalang Kenapa wae bisa urang keur kurang? nyiraman pepelakan nu dulur urang ieu bisa carekan urang. Urang mah Dede babantu teh kalau ka disiraman ke si Ija bararas tuh baju urang ah. Ya ampun si Ija mah eta baju kawas kitu. Bujur ka mana-mana. Era ka tempat Ya ampun reun teh meni barantakan kieu da. Pilih mana we ah. Mila, eta nu tanu didinya boka dia Mila. ya. Sebenarnya Boka dia. hurung kitu eta seunna. Geus hurung. Dede wah. Ih gini Basuh soalna ieu. pareum deui Mila. Ya teu bener eta mah teu da naon. Ih kedeung atuh kurang urang tiupan heula Mila. Si aing mah eta Ija sia bujur ka Ih. mana-mana. Heh, saya mau tenonggeng mah Mila. Ih nya kumaha kahalangan. Ih, mana mah kan ganggu wae icik urang niupan ieu. Astagfirullahaladzim si Ija mah dihalangan ku aing da. Mila. Segala hurung Mila, ieu loba banget runta. Eta nyupanan nu tonggengan kaos kitu eta bujur ka Oh, mana-mana dah. Ija. Mak urang niupan kieu. Udah mau lebih atuh Mila, mana mah apa nih? Sarep mana we lah. Urang mah geus ngabaturan si Dodo di luhur keur naon nya? Nyamperkeun si Dodo heula mangpeung keur si Ija. Nyiraman terong. Ya. Keur naon nya si Dodo? Oh, si Dodo teh keur sare geuningan. Ada gua sugan hudang ya. Dok. Dok. Geuningan sare di dieu. Tunduk teh. Tunduh. Ngeunahkeun sia di dieu, tidur di dieu. Nya puguh tadi teteh tos nyiraman eta tuh jeung teh Ija. Di mana nya? Di handap terong aya cengek. Di mana? Heeh. Tadi kabarang berangkeun tadi karuhan di rumah mah teh Santi teh araya da ucup teh araya. Jadi ka dieu alhamdulillah diajakan ke si Ija ka dieu teh. Bisa nanti ka mana teh? Duka bisa nanti teh nyebatna mah cenah rek nyusulan Aucup teh balik-balik soalna tas ngojek. Teh Mila. Beres teh. Dodo mah bisa wae ngarayu teteh teh. Jadi isin. Ih, kok si Dodo teh kaset. Dipikir-pikir mah kok mirip banget jeung mantan orang nu baheula. Mila rek di pesantren kan ku teteh Di mana sih, Neng? di Garut saurna mah. Yang di Garut. Terus engke kumaha Mila meureungan jauh. Lami meureun, Neng. Ya lumayan pesantren meureun dugi ka lulus. Tunggu atek minggu ieu atau bulan besok teh hoyong lamar Neng. Tapi Neng bade pesantren gini. Ya pugu eta ku teteh. Mila ge hoyong nama rumah tangga we kitu nya da tadi nama jaka pesantren ge bade naon harus kita teh ngarang ya ilmu heula kanggo rumah tangga saurna gitu. Emang rumah tangga laki teh aya ilmu kanggo rumah tangga mah kumaha atuh meureunnan. Terus angan tosan Neng meureun barat tahun pesantren. Nah paling lami 3 tahun sih ari nama. Lami banget meureun ya. Nya pugu. Terus lagi meureunnan kesepian wah di dieu.
Ngantos ning bade mesantren mah teu naon atuh. Mungkin paling ngantosan. Didengarnya ngantosan Milah. Muhun insyaallah. Milah kangen meureun ka Upri. Gapil neng bios atuh neng ieu heula we mesantren heula nu fokusnya. Itu Dodo mah bisa bae. Jadi isin tetehna do. Kunaon teh malah ngalamun gini. Itu do tadi pada Dodo ngomong geuleuh ka teteh. Ini asa kumaha? Kunaon gagar wae do. Atuh teh. Ih sugan aya kutuan meureun coba ku teteh di siaran ka dieu. Sare Dodona di dieu di Dimana? teteh di. Sare. Di adik. Iya tadi atuh alon. Do, gini iya aya nu singkarayapan geuningan teh. Naon teh? Buk teh. Coba Ieu aya teh. kutuan, kecoa gede banget, ari kecoa mah. Nya coba naon coba kecoa. Mila. Oh, kemana sih ibu dak teh? Ada suara anak. Tuh, do, iya aya kutuan sih ya. Di. Takut teh. Heeh. Tirahan pun jaga teh wae, eta gagapar. Jika nama dua-duana aya di dieu do. Lihat. Aduh. Ijah. Ai mana keur nahaonan eta? Mani kitu ih. Urang Jiga monyet. eta. Astagfirullahaladzim. Oh, iya, kenyaran, iya Esa- kutu. Budak-budak oge. Kutuan, ijah lain ka naon. Meni sagala bobogohan jeung ora. Siapa bobogohan ieu si Jamilah? Teh keur Manya siap disiaran eta budak-budak aya jeung randa. kutuan coba. Ijah aya kutuan coba mana? Gusti. Di mana tempok gerak kumana? Coba nepok eta nepok. Coba nepok. Tadi geger Gusti Mila bilatung hungkul Mila. Gusti aku sia mah eta. Gusti Mila. Urang siram guna ku cai panas ya Mila. Ulah ieu sarjun atuh. Ieu saeutik hungkul Mila. Ijah. Urang siram ku cai panas ya Mila. Meureun kaleo, Pak. Ngarap iya beak eta maneh. Buru nepok Coba coba. menit aja ka di teh. Ih teuing. nyerian. Urang siram ku cai panas Mila. Oh, dodona ka dieu sini. Ijah mah menit aja sia ka di teh. Oh, mana eta segala aing neangan. Suatu teh keur nyapuan di handap. Nya henteu maksudna Ini. orang tadi nyamper ka dieu bisi kuna naon tur sare. Sebel urang mah da. Eta budak bolon oge geus bobogohan sebel urang mah. Nah, kunaon atukeun bae, da budak keneh eta mah moal Sebel lah orang ngartieun. Hok, deh itu, babeskeun sekalian.